Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina aya channel. Ayeuna simkuring bade naraskeun hanca carita si Kidang Kilat Jago Tanding. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana satu acan simkuring naraskeun hanca caritana saperti biasa anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados simkuring dina bendar carios-cariosna anu bade dipidangkeun dina ieu channel sanes ieu carita bae. Insyaallah kapayuna bakal aya carita-carita anu teras dipidangkeun ku simkuring dina ieu channel. Mangga ayeuna cuang kawitanan. Hiuk leplos jebrod koleang kubrak. Kacida gampangna lalaki anu tadina geus menta ampun di warung teh geuningan harita datang deui mawa dua baturna anu katempona mah boga kamampuan leuwih ti maranehna eta anu geus katebak ku Parman ngan tangtuna. Keur Parman mah kudu ngalawan jalma-jalma kitu mah kacida gampangna dina waktu harita ngahaja manehna rek ngagunakeun olah gerak awak kulantaran tadi mah di warung bisi ruksak lamun kudu ngagunakeun olah gerak. Tangtuna bakal ngarugikeun kanu boga warung eta dina pamikiran anak, tapi dina waktu harita mah manehna ngahaja rek maenkeun tilu jawara eta anu datang jeung dua baturna. Waktu harita sanggeus salah sahiji anu nyerang tiba-tiba teh ngajongkeng teu walakaya tina suhutna teh ngalai getih sabab dadana nenggar batu anu kacida lumayan gedena sanggeus tiguling tas disepak sukuna ku Parman. Geuningan Andika tiluan teh ngabohong ka kuring tapi teu nanaon soklah rek kumaha anu ku Andika dilakukeun ka diri kuring tadi mah kuring ngahaja kulantaran salianti hayang nyeun kaributan dia ta warung bisi ruksak oge karunya warung si emak ayeuna sok rek kumaha. Nah bener-bener hayang dibuktikan ku kuring Arandika teh hayang dicacadan cek Parman. Waktu harita nyarita kitu bari mencrong kalima jawara eta anu hiji mamasi keneh gegerungan kulantaran kacida nyerina dada jeung getih teh masih keneh keluar tina sungutna. Setan sia montong ngajago di hareupeun kuring sakabeh dengekeun sia menang tilu anak buah dewek teu walakaya di hareupeun Andika tapi dengekeun dina waktu ayeuna mah Andika moal bisa kukumaha sabab yo sing hayang nyaho mah dewek anu ngaran Jabra sakabeh pamimpin jawara-jawara anu aya di tempat moal ngantepkeun sabay anu camplak sabab Andika kudu apal ieu lembur teh aya dina kakawasaan dewek. Maranehna tiluan mangan saukur titahan dewek jadi montong sambat kaniaya ku dewek ayeuna bakal diwarah Andika teh sia atawa rek minta ampun sujud rek takluk ka dewek sok ku dewek bakal dihampura tapi lamun teu sujud di suku dewek Andika dina waktu ayeuna bakal disiksa
tepikeun ka modar sia. Harita dina waktu eta salah sahiji lalaki anu katempona jeung geus ka baca ku Parman kamampuanna leuwih tinu lainna nyarita kitu bangun kacidayakina bakal mampu nyelehkeun Parman. Nya sok ari kitu masuk kuring oge hayang apal kumaha kamampuan jadug jawara ieu tempat teh sok bae rek kumaha rek kitu rek ieu oge dari dieu mah bebas moal aya nu ruksak paring oge pepelakan anu aya di tempat rebah kasepak ku Arandika sabab kuring mah moal ngaruksak nanaon oge moal, tapi Arandika geus pasti bakal ngaruksak soalna bakal ngacongkeng keteh bakal nalumprata kawas batur Andika ayeuna ge can bisa nanaon kan saukur sungut bae sungut meni galede cacarawakan nyerang tapi mana kamampuan teh mana cek Parman waktu harita langsung nyarita kitu ngahaja hayang mapanas sakabeh jawara anu keur nyang hareup ka dirina. Atuh barang ngadenge kitu pamimpinna langsung nyorongos ka cidaambekna, setan sia ngajago lamun kitu mah serang sia serang bontong diantepkeun serang gajeleng tilu anak buahna anu can nyerang waktu eta langsung mesat bedog nyerang ka Parman tapi geuningan anu geus ngarasa ripuh oge waktu eta geus sanggup nangtung deui ilu nyerang maresat bedogna seret wuk lep cerelat kajeleng jelegedeg nah naonan Arandika teh ngadu nyerang tempat teu pararugu kitu. Kuring mah di dieu ye di dieu mata Arandika teh ka mana cek Parman waktu harita langsung nyarita kitu bari nyengserikeun kalakuan opat lawana anu ting soloyong kulantaran bedog-bedog maneh maranehna teh eueuh anu keuna kana sasaran nyamos ngan saukur ngahakan angin. Setan sia maju montong diantepkeun ngalaga dihareupeun dewek sia maju kaluarkeun sakabeh kamampuan Arandika. Harita pamimpinna nyorowok deui wae kulantaran kacidaambekna sanajan dina hatena ngaku kamampuan Parman teh lain bantrak-bantrakeun kulantaran manehna ge teu bisa nempo gerakan Parman anu kacida cepetna lir ibarat angin barang rek dikadek ku opat bedog anu dicekel ku anak buahna tiba-tiba atawa ngadadak awakna teh leungit lir ibarat haseup ngiles jol geus aya di tempat sejen. Aduh Gusti jago jawara kawas kieu patut ari heueuh masuk ulah ngan saukur nita anak buah anjeun bae maju Andika maju kulantaran anak buah Andika mah aduh karunya kayak bisi balan cunur jaba bongan tilu anak buah Andika mah geus janji tadi teh moal nyieun kajahatan tapi buktina ayeuna ngalakukeun kajahatan wayahna jeung Andika sakabeh oge lain anu tiluan baik ku dewek pokokna mah ku dewek awas ya dipotong-potongkeun kokon teh cek Parman waktu harita langsung nyarita kasar kitu ngahaja hayang naikkeun amarah sakabeh jawara khusus nama pamimpinna. Setan loba cacapek sia montong ngalaga dihareupeun dewek sia hiu belesat gajeleng celek sababaraha kali bedog opat jawara teh nyasar rek ngadek suku beheung beteung jeung sagala rupa tapi tetep bae nyamos sanajan ti opat panjuru sakaligus nyerang eueuh anu keuna kana sasaran. Naonan jawara ketuk alah jawara ketuk kawas kitu naon aki kituanan kuring can ngalakukeun naon geus ripuh kitu aduh arek kumaha hayang ngasaan puring hayang ngasaan teu saurang-saurang bisa hayang ngasaan mah yeuh rasakeunnya hampura sabab cek kuring oge Arandika
moal diberi ampun ngan moal adijen patung mah ngan rasakeun sia hadiah ti kuring ayeuna pelesat des jebrot bletak bletok sanggeus neunggel dada opatanana waktu harita dua leugeun opat jawara teh dipotong-potongkeun ku Parman atuh opat jawara teh waktu harita tinggorowok ngararasakeun ka nyeri anu teu kacatur kumaha nyerina kulantaran dua leungeunna waktu eta geus potong ngampleh teu bisa digerakkeun deui barang nempo opat anak buahna geus teu walakaya ngajongkeng dua leungeunna geus teu bisa kukumaha deui kacida ambekna pamimpinna teh sanajan hatena geus gimir kulantaran ningali gerakan Parman kacida cepetna teu bisa dituturkeun ku mata manehna ngan meureunan era ku opat anak buahna lamun manehna teu ngalakukeun kumaha sanajan bingung oge waktu eta langsung nyerang ka Parman maksudna mah rek ngabongohan kulantaran katempo ku manehna siga lengah padahal mah Parman sanajan kernukangan arek kumaha oge mata batinna teh kacida seukeutna barang eta jawara ngajorelat rek ngahanca pundukna sakilat Parman teh malikeun awakna langsung newak gelang leungeunna diputerkeun eta leungeunna teh ka tukang bletok kocak aduh nyeri jok pamimpin eta jawara ngan saukur sakoteap leuwih gampang keur Parman kulantaran sanajan manehna apal lumayan kemampuan eta pamimpin jawara teh tapi ngan saukur kemampuan biasa jeung deui lamun lawana lain dirina mah bener matak sulit keur ngelehkeunana tapi keur dirina anu boga kemampuan pinuh ku lahir jeung batin tangtuna can cukup pamimpin jawara teh lamun hayang ngelehkeun Parman mah waktu eta oge leungeun katuhuna langsung ngampleh teu bisa dikukumaha ngan lumayan oge waktu eta sanajan leungeun geus ngampleh sabulah eta pamimpin opat jawara teh masih kena bisa gerak ngagunakeun kemampuan batin anu dipimilikna ngajorelat deui bae rek nyerang Parman setan sia montong ngajago di hareupeun dewek ulah kena leungeun dewek ayeuna geus bisa dipotongkeun ku Andika ulah nyangka rek kawas opat anak buah dewek sia moal kawas kitu dewek mah rasakeun yo hiuk leplos jebrot daliduk jalejuk harita leungeun kenca anu ngebang baraan rek ngagedor sirah Parman waktu eta ngahaja di tadaku Parman teh atuh akibatna ngabalukarkeun pamimpin jawara teh mundur ka tukang sababaraha lengkah untung teu nangkarak bengkang ge masih kena bisa ngokohkeun dua sukuna ngan napasna teh ngahegak reng hapranjuk salianti dina waktu eta ngarasa sesek dadana leungeunna oge nu katuhu anu geus potong karasa nyautan nyeri sok rek kumaha kuring masih ken hayang ulin jeung Andika sok ari boga kamampuan deui mah salianti ieu sok lakukeun kuring hayang nyaho ceuk Parman waktu eta nyarita kitu bari ngabedega leungeunna dua nana dilipetkeun di dada kulantaran geus teu hayang ngalakukeun kumaha deui hayang nguji kemampuan anu ngandung saripati bumi waktu eta manehna rek mainkeun pamimpin eta rampok setan sia rasakeun yo awas yo pamimpin eta rampok teh nyorowok rek luncat tapi ngadadak sukuna rapet kana taneuh jeung deui ngadadak teu kitu bae ting surukuy taneuh teh langsung ngabulen awakna nepikeun ka cangkeng manehna aduh nanaunan ieu nanaunan sia mainkeun sihir nya nanaunan ieu goblok nanaunan cek eta pamimpin rampok nyarita kitu bari usik-usikan
ti cangkeng ka luhur mah hayang keluar tina bulenan taneuh, tapi beuki kuat akhirnya mah ngajetan ngan saukur napasna anu masih renghap ranjug kulantaran tanagana geus beak dipake ngusahakeun hayang keluar tina bulenan eta taneuh. Rasakeun sia tah ieu sabagian peringatan ke Andika sakabeh. Lamun Arandika masih kene wani ngaruksak nyeun kalakuan kajahatan di lembur, Andika bener-bener kukuring bakal dipulen taduh sakabehna moal bisa napas bakal tilar dunia kulantaran napas Andika beak hayang kitu. Arandika opatan oge hayang ngerasakeun di bulan ku taneuh cek Parman. Waktu eta langsung nyarita kitu bari neuteub ka sakabeh jawara. Atuh anu tadina kacida heurasna nyaritana pamimpin rampok teh komo deui opat anak buahna langsung ngelepes pinuh ku kasieun kulantaran ayeuna mah geus kanyahoan kakuatan Parman teh sakumaha hebatna. Komo deui tilu jawara anu geus ngarasakeun kekuatan salian teh waktu harita di warung oge geus puguh teu bisa kukumaha beuki sieun bae jeung nyesel kulantaran maranehna teu ngabuktikeun janjina nu moal ngalakukeun kajahatan deui, tapi dina waktu harita kulantaran satadina mah boga keyakinan pamimpinna mah bisa meruhkeun atawa ngelehkeun Parman, tapi buktina mah pamimpinna oge teu bisa kukumaha ngan ukur sageprakan teu walakaya. Harita langsung minta ampun leumpang kokosodan rek sujud sanajan dua leungeunna geus teu bisa kukumaha rek sujud kana suku Parman. Jajajajaja montong kekituan sia sujud mah lain ka kuring kudu minta ampun akan kawasa sujud tobat jeung diulang-ulang deui kajahatan anu geus dilakukeun ku Arandika lain sujud ka kuring awas ya ulah sujud. Ayeuna mah jawab Arandika teh bener-bener rek tobat atau rek ngalakukeun kajahatan kieu deui terus, sabab lamun bener dina waktu ayeuna oge kuring moal mere hampura deui. Arandika bakal dipuleun ku taneuh, bakal jadi arca di tempat bikeun ka Andika sakabeh maot. Sok jawab hayang kitu cek Parman. Waktu eta langsung ngancam sanajan ngan ukur ngancam hungkul kulantaran manehna mah teu wani mateni jalma ngan kusabab geus balan tangor komo di tilu jawara anu geus tadina niat janji ka manehna di warung rek ngahindarkeun kajahatan deui moal ngalakukeun, tapi dina waktu eta kanyataanna beda. Atuh kusabab kitu kapaksa manehna sanajan teu tega oge bare jeung teu wani, lamun kudu kapaksa mah maranehna teu bisa nurut kana kahayangna supaya teu ngalakukeun kajahatan di kapaksa rek dilakukeun, sabab cek akirang galawe oge lamun kapaksa eueuh jalan deui teu nanaon naon bae anu dilakukeun tinggal dilaksanakeun. Eta anu aya dina pamikiran Parman dina waktu harita. 5 jawara teh waktu harita langsung minta ampun ka Parman sieun embung di bulan ku taneuh sarua jeung pamimpinna oge waktu harita lempikeun ka ceurik gagaukan alahbatan budak leutik. Ampun Den, hampura Den, hampura ulah hampura hayang hirup kene Den, hayang hirup kene kuring mah hayang hirup ampun hampura moal sakali-kali deui moal cek maranehna nyarita kitu. Seug kukuring ayeuna dihampura sia, tapi awas ya ye rasakeun heula yeuh bletak leungeun pamimpin eta jawara teh kapaksa dina waktu eta ku Parman dipotongkeun deui. Jadina teh kabehna oge waktu eta dua leungeunna geus parotong ngahaja ku Parman dilakukeun kulantaran bisi manehna indit ti eta lembur
lamun dina kaayaan aya nu sehat ngalakukeun kajahatan deui. Lamun geus dipotong-potongkeun leungeunna mah geus kapikir ku Parman sanajan maranehna engkena ngalakukeun kajahatan deui oge moal langsung dina waktu eta kawas ayeuna ngan ukur ngomong di warung 3 jawara moal ngalakukeun kajahatan deui tapi buktina mah ayeuna ngadon nyieun kalakuan teu bener wani ngahadang manehna. Eta anu aya dina pamikiran Parman. Aduh nyeri kunaha dipotongkeun deui, kapan kuring teh geus minta diampura moal ngalakukeun deui kajahatan moal. Cek pamimpin 4 jawara teh langsung ngomong gitu bari muringis cerik ngararasakeun ka nyeri. Hampura bongan. Geus aya contoh 3 anak buah Andika geus janji moal ngalakukeun kajahatan buktina ayeuna kalaka mawa Andika kahareupeun kuring ayeuna jadi kapaksa ku kuring dibere hadiah heula sabab kuring teh hayang nempo atawa ngadenge engkena kuring indi ti tempat Arandika sakabeh ngalakukeun kajahatan anu geus dilakukeun samemeh papagi jeung kuring. Hampura geus ayeuna macik geura baralik. Wah burulu sageus niup kana awak pamimpin jawara anu di bulan sa tengahna awakna eta tanuh teh ngaburulu bareng luncat Parman ngilas ti eta tempat indit kulantaran geus teu hayang nyarita deui jeung 5 jawara. Les atuh bari gegerungan teh 5 jawara teh kacida bingungna kulantaran maranehna dina waktu harita bisa papanggih jeung pamuda anu masih keneh ngora ngan ngabogaan kamampuan anu kacida luhurna teu bisa diukur ku maranehna. Aduh nyeri, aduh nyeri. Cuk sakabeh jawara teh nyararita kitu. Aduh anjakal aing hayang nurutkeun Andika tiluan. Coba lamun Andika ngomong heula mah kemampuan eta pemuda teh kawas kumaha moal daek aing teh moal daek goblok sia teh Cuk pamimpina sanajan bari ngarasakeun ka nyeri waktu eta nyarita kitu nya hampura Kang hampura sugan teh kemampuan akang bisa ngungkulan eta pemuda tapi ayeuna mah geus lah urang balik jang waraskeun heula ieu leungeun. Aduh nyeri bisi kalah kangke teu bener deui Kang payu jeung balik ka guru yang tepungan guru. Cek salah sahiji anak buahna waktu eta langsung nyarita kitu bener hayu jang tepungan ka guru kumang keteng jeung diurang laporkeun kaayaan ieu ka guru sugan bae guru bisa ngabantu. Cek pamimpinna atuh geus kitu mah sanajan leumpang rumbang gieung bari ngarasakeun ka nyeri maranehna teh arindit ninggalkeun eta patempatan. Sedangkan Parman waktu eta sanggeus ninggalkeun 5 jawara ti eta tempat geus leumpang deui nyantai bari mikiran ka mana lengkah suku dina waktu eta. Dina pamikiranna ngagarentes teu salah caritaan aki teh satiap langkah aing teh manfaat ayeuna geus kabukti lamun syariatna aing teu leumpang teu eureun di warung si emak kawas nama warung si emak teh ayeuna geus burak-barik sanajan meureunan tetep aya buntutna ka hareupna tapi keun saheulaeun ayeuna mah eta lembur teh aman sabab 5 lalaki tadi teh kudu ngawaraskeun leungeunna moal tereh sanajan kalakuanna tetep moal gampang rubah ngan aya waktu keur aing ngajalankeun niat heula samemeh hiji waktu aing bakal ngadatangan ieu deui lembur keur mastikeun lembur ieu teh aman heueuh keun lah ayeuna mah ku aing tinggalkeun heula mudah-mudahan warga eta lembur tenang sanajan kahareupna mah teuing keurentesna atuh geus kitu mah Parman teh tega leader terus lempang ninggalkeun eta lembur beuki lila beuki jauh akhirna mah
sanggeus lumayan lila lempang kulantaran tadi mah ngagunakeun kemampuan ningkahan sacepetna 5 jawara teh kulantaran geus bung nyarita deui, tapi kulantaran geus jauh lempang mikreuh deui kawas samemehna. Akhirna mat harita nepi ka hiji lembur jeung deui kabeneran Parman teh asup ka lembur anu aya pagoron lincar saketi. Barang nepi ka eta lembur manehna ngadenge loba anu ting corowok kawas anu keur latihan silat. Kawas nama aya anu keur latihan silat, anjir bener itu. Aya pelang tulisan lincar saketi, perguruan silat lincar saketi. Aduh penasaran hayang nyaho kawas kumaha latihana kerentesna. Waktu eta manehna kacida penasaran terus lempang ngadeukeutan eta pagoron. Akhirna manepi pas pisan kaburuan anu dipake murid-murid lincar saketi latihan silat. Parman teh nyalingker kana hiji tangkal anu lumayan gede nempokeun murid-murid lincar saketi anu keur latihan silat. Tapi barang keur jonjon nempokeun ti eta tempat teh corelat kajleng, "Hei, saha anjeun ngadon ngintip kitu rek maling jurus-jurus lincar saketinya ulah kitu sia." Waktosna kabujeng Syep cag urang kantunkeun heula dukikeun ka dieu sahanya eta awewe teh anu ngadadak datang ka hareupeun Parman. Nah bakal kumaha Parman ke yang hareupan eta awewe sanggeus disangka rek maling jurus-jurus lincar saketi ku jalan nempokeun di eta tempat. Cag urang kantunkeun heula cariosna dukikeun ka dieu, insyaallah kapayuna ku sim kuring diteraskeun deui. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui, mangga permios.